Ngalongok si mama bari nyiapkeun ulang tahunnya si Ujang. Ieu tos beres KB besti tinggal angkat. Ngan meureun rari due besti ieu teh da sagala dibawa. Tadi pas sesi masak nasi kuning nama henteu di video besti dari weuh pisan tuh udah nyalira. Kapan waktuna mepet pisan padahal ngomong teh jam 10 rek kulon teh. Ayeuna geus jam 10:30 can angkat. Tuh mawa kadona, mawa kuehna, terus mawa nasi kuning. Can tadi teh ngurus si bocah leutik si bocah gede meuni loba drama pisan besti. Kurang-kurang nama ari teu sabar mah Astagfirullahaladzim. Tapi alhamdulillah besti ku sabar mah jadi ibu peri kene can jadi sumala. Kacarita ieu tos dugi deui di rorompokna kolot. Assalamualaikum. Nyalira deui teh si mamahna dan nuju teraraos besti. Ujang mah meureunnan tos angkat Jumatan we. Ieu teh dugi teh 11:30 besti. Kembae cekeng teh kayak ngarah jadi kejutan. Pas tos uih Jumatanana geuning si mamahna ge ngariringku kene besti laleuleus kene cenah. Tadi nama lamun si mama sehat mah ieu teh acara teh bade poe Sabtuna besti. Buru-buru ka dieu teh muru indung we nyata ada bisi eueuh nu ngurus. Alhamdulillah besti aya rezekina kangge si Ujang ulang tahun cenah hoyong ngaemam nasi kuning teras hoyong bolu coklat cenah. Mudahan we anjeunna soleh.